Hanya diwakan ku awewe tuh. Orang selama itu pernah diwakan ku awewe. Tapi bejana mana keletik nah diwakan. Beruang awewe. Ketemu di koek yang diwakan ke head. Masih mending dikuet ke beruang awewe nama. Ini kumaha sih ya Roman? Saki wajah aku acak-acakan hasil cakaran beruang. Dan sebenarnya ya enggak perasaan teh kain. Sebenarnya orang tuh juga perasaan kamu. Sumpah Pak, aing bohong. Bohong anjing. Bohong aing sumpah deh. Eta teh caranya gitu. Emang kasih mana mah? Eta kota, aing mah keur naon di dieu. Kelas geus bobogohan. Baik tuh lupa ini. Pas cekal di. Jadi aing mah jeung curiga. aing mah jeung si ge, jeung si Dodon ngomongkeun masa depan tuh. Udah main mah geus kateguh. Mikir mah jalan romlo. Anjing pas cekal geus curiga. Bulut jomblo. SCM ngomong jeung di sekolah mah. Mending pergi lah sebelum mutilak emosi kita meledak. Daripada ketularan kemana? Ini jarang tuh, hei itu Pak, cekal Pak. Nah ini tuh man, sisa di kira kemana itu ya? Nah, si tamu paling ge, itu ke kebon, bawa sana. Masih indah. Soalnya si eta mah ada kauan lagi tadi. Nah, si eta mah, iya paling jauh, paling nanti eta 5, eta genep. Bentar aja. Kemana? Kono na. Ekna? Ek nang ngokina lu to ay. Iya, bisa suka ya, ngawe akan. Jepri, jemputan Jepri ka ay si Jepri. Jepri. Sina to pae. Cek tinggal mau ka dia tuh mere-mere kuaci atunya. Ngana cenah kitu. Ngomong ke sana ngalayan meureun. Seru-seru make eta. Tuh ayo urang sekalian mau beas. Yuk. Kamu bawa setengah kilo we. Siap. Assalamualaikum, Bute. Naon senarian ieu banyak ieu. Ada ya? Ih, banyak lagi. Keur dinas. Iya erek laporan dan budak kurang. Budak nu mah? Tapi itu apa-apa isu teknologi. Jakarta kan cenah di Singapura. Iya. Ayo Pak, kemana? Ih, keur dina kali itu keur Turki. Turki, pisahan ke naon? Jualan sebelah. Sebelah, ke Turki. Oh nyatunya, orang bener harus ngajemput heula ka terminal budak, ka ditu. Ngajemput budak. Ya. Atuh, teu jeung indungna ka dieu. Henteu, puguh oge jadi budak unggul ka dieu. Nya intina budak nyieun akte lah surat pindah gitu di Jakarta. Lain ka dieu. Ya gitu butenya. Kasih syutingnya. Iya, kayak disampaikan. Mun datang. Ayo berarti, mangga. Ya. Apa? Belum. Nah, baik di itu mah peraturannya kudu lamun hayang asup ka Imas Naruto dicukur heula di. Ujung mah yang dicukur tadi kan. nya. Untuk dicukur mah kumaha heuh. Aing ka ditu diledekna eta celana pondok. Itu aing latih heula. Don. Tadi sih na amplifan duit seberapa? Wah, sawilasana biasa. Gope dah jamanya. Nyogok lah. Asal mah ikhlas nih. Tong gede-gede teh. Ikhlas. Dengan di nabi anjing gok cebuan. Wah, daripada gede itu ikhlas bejang naon. Mana tadi sabar belum? Nih. Itu tahu mana? Kalian lagi pada ngapain di sini? Terus kayak masih Naruto biasa aing teh. Bijasa beri cantik wae. Enggak mau nang itu teh. Aku mah ya buat kalian yo. Maneh Roman Dudun Pet. Aing mah cantik sebegini teh mengkonsumsi zat-zat kimia. Dengan wajahna kurinya 3 plastik. Yo Dudun Pet.
dengerin karena bikin aing bersih aja nggak cukup singnya kan awak teh gitu. Tapi bija aja teh ngomong ke mana? Aku mah mau ngebaturan Amanda Manopo makan sore, terus ngebaturan kelas sakti nyari kitab suci hari ini teh jadwalnya. Gitu. Kenapa gitu? Pisan gitu, aduh. Yalah, daripada aku di sini sama kalian awur abi mah bisi katularan jelek, berdua terus sama kalian mah. Nya geus nya aing ngerek itu ngaranya berangkat Hati-hati ya. Sini. Pom better. Dun. Mana geus sadar? Geus dua manusia itu geus ngeledekan. Apa mungkin ieu petunjuk bahwa kita jadi legenda jomblo? Beuh. Idih. Yang teuing. Apa eta jelema dogis ngaledek? Tunggu. Tidak. Saya baik. Saya benar. Mana ini Pak? Waduh aja. Kabarnya kan si Daniel. Yang hujan deh. Daniel. Mana kernaon Daniel? Merap embe. Siapa mau tanya serius? Aing satu aing merap naon? Coba main ini lauk ya. Lain lauk meri ieu mah. Men ka aing euy dua malah. Mali. Deng ka aing teh jang ieu jang nyen chicken aing euy. Eta. Ini hujan ku meri. Ini hujan gede ya, mana di dia geus hujan seberapa ya Daniel? Dari eta kahujanan. Kita hujanan. Tanya Daniel, orang teh rek ieu ya nanyakeun si Ateh sababaraha poe ieu teh pan eueun di imah ka mana sih? Itu mana teh apa? Kemana emang? Pangkat Turki pegang sebelah. Sudah beda ke sorangan. Itu. Cuman orang curiga Daniel. Semenjak kepergian si RT urang teh sering kalengitan di kebon sih ya euy. Kepelakan di kebon. Atuh lain bebeja ka aing mah kudu ka si RT. Enggak, orang lebih kacuriga kasih apa ya? Jadi aing teh jeung barang hakan sapopoe teh ayeuna. Aing teh meuleuman plastik, Daniel. Oh, pantesan teh jeung banget sia benerna geunan. Paling anu pika kulinyar kitu, asugan teh aing di banjur ieu. Naon? Banjur minyak. Maneh mah. Mata kieu we, kan intina we aing mah Daniel nya kasia. Lamun manehnya ka awak maneh kitu bisi ku aing disantet. Mun bisa mah kitu aing minjem beas lah. Dua karung lah. Yang barang hakan. Aing teh boga pisan beas. Beuh aing. Dak. Tadi ngomong ke aing ulah lobasan basa-basi nginjem beas gitu. Oh geura atuh ya aing da isin teu bisi aya bisa ijah mangaliwat cenah si Ijah cenah beureun barang mental nya kitu. Geura. Lah. Nu bener ya sing bener heula. Nginjem beas Daniel kek ku aing digantian. Dibawa Kecewadean aing jeung Superman. puguh. Heeh. Ku aing pangwakeun. Si Daniel disegani ku warga. Di mata aing mah eueuh naonan beurang kene katipu. Mun teu disuguhan cai-cai ada si Daniel. Ada mah suguhan cai aing teh. Ya kudu nyeun di balong ih. Kayak ada manis-manisnya gitu. Aduh. Gila pisan, kita kadang nyokot beas, ngarawu, nyiu podahan, geus balik deui. Kabina-bina teuing si Daniel.
gandeng ulah saburun cam wae ku aing geus dibere ieu. Kadana binatang. Da menjadi lalila teuing pilkada nyiwuk takar asupkeun. Bisi tepuguh mayarna sia mah tradinas. Naon Nepon naon wae teh teh da aing mah nginjem bea sungkul. komplit ku aing jeung sagalana di dinya. Oh nya. Cukup sabar tahunan ya 2 tahunan cukup mah. Sing 10 tahunan ge eta dicokot mau beak-beak eta. Lain si Agul eta. Ieu maneh boga galeno menang ti saha? Lain si Agul ieu 10 tahunan beak. Mana beak 10 tahunan mah. 10 tahun. Cicing lah balik jeung cik. Ulah balik jeung cubak-cabak atuh saya teh deuleu pamajikan saya di jero kenapa? Emang beas teh gratisan. Ini ulah balik jeung cubak-cabak atuh di lingkungan umum. Saeutik atuh. Aing teh boga wudu Daniel kieu-kieu geus ya teh. Baju ti Turki ieu aing kehead. Menang COD-an. Aing kan ngarep-ngarep si RT datang. Bener. Dagang naon tadi? Yang sebelah. Bagus dah. Ya nuhunnya urang da buru-buru heuh. Ya, Tiknya pakai rumah etik. sia. Pamali kehead sia dibejakeun ka majikan mah bae. Daniel nya, dadah. Senang aing ka mana kehead? Daniel, Teuing lah teangan itu sorangan. kayak digantiana si teh gawe ka Australia karena kuil kain gantian Kade 20 kilo ta? Iya siap. Itu si Sarkil jeung saha siga mau awewe deui. Astagfirullah, eta tua-tua bangka kitu. Cabur, meureun eta mah. Budak lagi leutik keneh Gusti, nu agung ya Allah, ek motoran di lembur meureun eta si Sarkil. Astagfirullahaladzim. Ieu mah perlu dilaporkeun ka warga. Si RT eueuh di kehead teh. Giran keur kieu si RT eueuh. Laporkeun ku aing ka si Daniel sia. Nyahoan Sarkil kehead si dibeulem-beulem si keluarga kehead sia. Lu jalan tuh kayak hujan mah. Ayo kalau betul lah. Bukan lah ya. Jadi lah. Ayo kau ambil. Sih. Itu cina, non acuh disalin heula, kacai heula nya. Ini sok. Daniel. Daniel, ampun, Gusti nu agung. Daniel, babah. Hei, sayang, kasep pinter. Nah, on. Jadi udah deket-deket atuh set teh. Ampun, iya. Ulah dituan kete. Ini, aing teh ada kabar si Sarkil dia teh aing neuleuh lagi giwing awewe. Lu bener. Kayak mana mau awewe bari leutik kan. Nah, percaya ke zaman kieu. Di situ percaya kayak orang Teu pantes jeung banget aja. orang kontrol ke imana jeung aing. Kan mana di dia sebagai keamanan di lembur terus minimal mana teh aya kasus seperti kieu teh. Supaya lembur orang itu kotor, jangan juga si Sarkil. Kita percaya ke orang kontrol ke imana. Tapi ieu banget masih gan kieu bisa dipercaya mah. Aing mah jeung fakta jeung bukti kehead. Aing tadi neuleuh. Asa jauh jeung kebenaran. Ulah sabegeun ka imana jeung aing teh. Urang gerebek hayu ka saha. Deuleuh si Sarkil. Mending bobogoh. Bisa dipertanggungjawabkan teh? Dipertanggungjawabkan ku aing mah. Da aing ngeuleuh dengan mata kepala aing sendiri. Ya. Sudah aing oke lamun bobogohan mah jeung sapantar mah. Ieu mah jeung budak leutik keneh. Bener. Bisa aing ge. Aing pan percaya ka maneh bisa membunuh dengan kata-kata aingna.
waktu namanya ngabuktikeun kesaktian maneh. Iya, Gitu. Teuing keamanan si Ate bener aya. Ari tadi mah ceng panggil. Oh aya Berarti bisa geus batang. Geus aya nama kieu we. Aya nu wing laporan sih teh. Heeh. Urang Perlu mamilu. Heeh, nya urang da perlu Soalnya serangan kan nonton si Sakil teh. Urang asa sebagai perempuan sana can siap nopo pas kejadian pos gitu mah. Enggak. Soalnya orang walaupun selaku keamanan dia nonton pas izin RT gak bisa. Gak bisa. Cuman harus ada izin RT. Urang kudu ngabejaan ka warga minimal kasih ceuentin kasih gitu di bejaan mun perlu dibeuleum-beuleum jalma kos kitu mah. Lah duruk we. Diduruk Tapi ini penting mah RT ka helanya laporan. Urang carana gitu. mau disalin? Mau disalin? Boga kostum naon atuh kostum keamanan supaya resmi ngagerebegna ka ieu sarkil. Kumaha? Bareng. Hayu bareng. Disalin. Nyamu edan lepas ya mah. Ayo ngobrol teh sok kararani. Urang teh heula tuh si RT nya. Heeh. Ya kayak nyusul heeh. Mau bareng juga urang? Bisi jadi fitnah. Heeh, jeung we atuh. Ya, Danielnya. Mau cem-ceman heula nya si RT. Budak nu bungsu ka mana ayeuna? Aya. Aya cewek deui keun. Kongkong. Anya Danielnya. Dah. Siga Cesi euy. Cesi. Pasti mana? Pasti warung. Aing aya kabar heboh. Naon? Hayang nyaho. Hayang atuh. Kan ente tadi teh si Daniel ngijem beas Kata aing geuleuh si Sar. Aing geuleuh si Sarkil mau awewe. Berarti keneh awewe teh dibawa ka jero imahna. Maksud urang mah bejaan kabeh warga ku Cesi Urang ontrol ka imahna lamun perlu dibeuleum-beuleum dan nu kitu mah kotoran lembur. Urang laporan da ka si RT nya. Cesi teh di mana kitu? Pasti warung. Pasti warung? Tah, meser kopi ya. Tuh. Jang si bapak. Jangan si bapak. Ya, Iya, BG suka. Kayak Cesi geus ngopi. Nanti orang ontrol ka imah si Sarkil Siap, babarengan. hayu. Heeh. Siap. Jeung atuh Cesi urang laporan ka RT nya. Abi malang-halangnya. Bejaan kabeh warung ieu. Cesi. Si Entin bejaan. Jeung sa? Si Atik mun aya mah bejaan. Atik mah keur ka Garut. Keur ka Garut. Oh, yang ieu nya yang sampe. Heeh, ya siap. Assalamualaikum, RT kehead. Waalaikumsalam. Datang poe naon maneh? Poe kamari. Kamari. Uhun. Cek pamajikan mah cenah ka Turki dagang seblak. Mana tuh oleh-olehna? Ih, lain dagang seblak sama. Lain? Lain dagang ondol-ondol. Lain RT. Aing teh kabar ieu nya Mal ka jero mah. rusuh. Aing geus bebeja dia ke si Daniel bahwa tadi teh aing nempo si Sarkil ieu mah supaya warga ambil nyahuan kabeh si Sarkil teh geus kahiji geus tiba lagi boga noda wae di lembur urang teh nya. Tah, Ayeuna yang gara-gara deui. ayeuna yang gara-gara deui. Sabuat ka ditu urang ka Turki. Ente. Cuman tadi beneran penyahuan PDRT di lembur, baru kan di lembur. Tah si Sarkil teh tadi teh mamawa awewe, bari leutik keneh awewena teh. Diajak ka imahna ceu aing ge. Untung aing dengan mata kepala aing sendiri neuleuh si Sarkil. Teu jeung sahanya. Tah, palebadieun aing mata laporan ka maneh teh. Aing ka si Daniel mah geus ngomong aing. Si Daniel teh urang laporan ka RT. Eta si Daniel tadi teh bebejan mah rek kacai heula cenah. Ieu mah ka jero mah. Buru-buru RT mending urang tadi geus bebeja ka si Ceci heuh. Si Ceci. Tah si Daniel. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Bisi teu percaya mata hayu urang ka ditu. Urang tadi geus Kondisi ayeuna kumaha? Iya, tah urang teh menang informasi teh si Ija. Tapi urang teh secara langsung saya kan si Ija teh kayak gitu Pak RT. Jadi ieu teh bener apakah? Kumaha ayeuna kumaha ieu urang mah kumaha RT keputusan. Walaupun urang boga kawas boga non boga tugas keamanan. Hareupeun RT ngorong. Gerila. jadi maksud urang mah hayu urang kontrol ke si CS Adik Entin geus dibarejaan. Geus kontrol. Geus ayeuna mah kumaha. Lamun perlu dibeuleum, beuleum. Lamun perlu diusir-usir. Aya geus puguh perlu kepastian mah kitu geus perlu kepastian mah. Ayo. Cicing atuh boga wudu aing mah teh teh. Kayak yang digandong. Ngan tila. Ayo maneh nu etan-etan. Nah, hayu boga etana maneh. Hayu basa ngakanaon nya irung aing sama petang wae euy.
Roman, kehet. Wija. Terus gimana? Pas mandi yang ditendang toba. Mana sih? Seru. Terus mandi. Ya, aing teh jeung warga kabeh di dieu ya. Aya keamanan, teh ayeuna teh aya RT. Maksudnya di rumah naon? Gerbek sarkil. Gerbek sarkil. Emang kunaon kudu digerebek. Cabul. Mawa awewe kehet ka imana sih kumaha? Astagfirullahaladzim, erek di rumah. Hayu atuh. Sia mau penggebug naon ke mau naon atuh. Sia Teu pasti mau ke panggebug teunggeun ke. hayu mun arek ulang sampurkeun ka imahna. Hayu atuh. Nya, Urang dan moal dia, beneran euy. Siap, RT atuh RT nu pang ieuna kuduna mah. RT mah siap wae. Panghareupna lempang Hayu atuh. atuh. Garda terdepan nu kieu mah. Saksi pengharapna. Hayu atuh nya. Ulang gerbang pokona urang mun perlu dibeulem urang beulem heeh. Nya. Siap. Oh, nama tuh orang mau milunya. Hah? Siapa mah lo? Mama aing nih angan. Oh, atuh napa ayo siap ya. Pokona mah urang bareulem heeh. Juru. Pute. Pute. Saya naon? Pute. Itu apaan? Yang atuh siapa itu? Pak RTG aya. Ayo, Tapi mau bisa Pak. tangan. Mamanya. Combaan enggak? RT 5 unggul. Pasti ada yang diroker. Dikit doang. Kesana bro, ada di mana ada browan step. Atuh saksi RT mah biasa. Saksi, nu geus pukul 60 urang mah pernah bandingan mungkul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, keluar kebal. Assalamualaikum. Iya, ngomong kono. Iya. Tah, iya jalan mana yo? RT tak kehead dulu. Tah. Aneh budak saha Budak sih? keneh pisan teh. Atuh heueuh cai aing ge. Ampun teh. Pisar. Iya, Aya kitu na. Kudu dilaporkeun Ih, ieu mah mun diasupkeun kana naon ieu anak-anak itu geus beunang pasal si Sarkil. Oh, Maneh sih kumaha eta ku si Sarkil? Iya, ada apaan sih? Gak jelas banget. rupa-rupa wae sakit. Ya perlu dibawa ka desa teh ieu. Henteu. Iya teh mending kena bawa ka desa teh urusan kieu mah teh. Janda komo. Aduh, kan aing mah ya janda mah jadi masalah. Bentar. Saya tanya dulu. Ini ada apaan ya? Saya mau tanya. Mana nanaonan di jero imah jeung lalaki tanpa ikatan. Siapa? Eta si Sarkil. Ih, Enggak. ampun. Geus Kumaha salah. teh ieu kumaha? Iya, geus salah ngelak di pan. Teu beuleuh pikiran na jalma nya. Mana teh anak saha sih di mana? Mana teh ih. Geus sabeuleun ih. Uyuhan. Aing ge nu geulis, aing ge nu geulis teh kitu-kitu teuing. Ampun. Ih. Kitu geus lu kieu geus teh. Berarti ayeuna kada kumaha atuh ye. Geus mending kene bawa ka desa. Bawa ka desa, ya giwing zaman kita giwing. Geus moal balik. Ya, bawa ke desa. Mun perlu dibeulem-beulem. Berarti ye Gitu. si Sarkiona mana si Mana Sarkil? Iya, Kamari, dah, Dok. dipanggil. Dora, nya teh nya no Daniel. Ya. Ya. Iya, tunggu. Keamanan RT ketua pemuda. Mau ngapain kamu? Tapi dina kakak nya laporan ieu mah lagi ieu sabeu kieu teh sakit mah bulan sabeu kieu. Tuh. Si Sakir teh enggak punya anak. Head. Pikir. Jangan mengalihkan pembicaraan cai mah. Geruan si Sakir. Yuk, sampai dibeulem keluarga. Itu teh ayah saya. Ayah. Kas beuleut. Pak RT beuleuh RT yuk. Ah, Ya. Nah, Ieu kumaha ieu? Sakir. Ieu kumaha ieu sana ya? Iya, Ya. iya. Nah, Istirahat nyatetkeunana dina kakak ieu. Nah. Nya aya budak. ulah seperti itu tolong ieu Iya, jangan iya, di iya. lembur. Tingali di lembur urang ya budak leutik keneh wan contohan teh bener atuh aduh aing mah. Balik. Nah, kebalasan wae. Panggelis.
ya bisa mana kepercaya. Udah pasti masih RT. Tuh, RT cek aing nya. Pamajikan mana digodaan ku sakil. Mawa budak leutik. Kumaha? Lain gitu maksudnya. Urang maka ieu masih RT sok dapar. Ieu budak cek ayeuna di lembur ieu. Gaya nu puguna di kakana kumaha ieu sakil ya. Iya, benar Boga adat aya. Iya. Dina data kakak, nyebutkeun aya budak dua. Tapi ulun sadek kieu, Kalau di kenehnya. Dia mah di Jakarta. Di Sunda di Jakarta. Di Jakarta saha di Jakarta pamajikan sakil saha di Jakarta. Maneh mah mau apa? Maneh mau apa? Ya kumaha Pak RT? Dia bingung ya. Ngomong mana teh Isabel kehead. Ih, Urang teh pasti komentar maneh. Kan cuma main. Gitu. Aya pamajikan maneh unggul da nyebutkeun teh keur nyaba cenah ka Turki. Wah, lain laporan ke RT lain ieu mah. Aya maksud sejen. Iya. Iya, geus. Wah, curiga beut ieu. Tuh, ibu teh tuh atuh pamajikan mana tuh. Aya ieu. Tuh. Tah, ieu si Bu teh aya Si apa? Bu teh. Sok tah eta berarti nu benerna eta. Tuh, eta tuh, Urang teh. setuju. Pamajikan teh. Tuh. Kita celah tanyakeun pamajikan mana Tah, atuh. contohna sok. Oh, iya, mana? Tadi. Eta sih next tiga semulang. Geus sedang maka urang teh sok. Sehat teh? Aya naon kitu ya teh. Ieu pamajikan maneh kira lapor namanya eueuna catetan RT. Aya saha sih ieu urang teh bisa lapor. Ka pamajikan maneh. Dina Kakakna kakak. kan teu aya. Iya, aya ge budakna dua, tapi ulun sadek kieu. Oh, lalu di keneh. Keneh. Di mah kerja sama teh, kerja sama. Maneh mah mung eleh. Pamajikan maneh jeung si Sarjil kerja sama. Jeung maneh bare teh wawuna di kene. Maneh Jadi dibayar kieu sama di Jakarta gitu. Ieu nu jadi masalahna ieu biang kerokna ieu. dibayar Bingung aing. dibayar sigana mah Percaya ieu. ka sih Iya, ya? ekor percaya ka dia apa ekor dia ka majikan maneh teh? Si Bu teh dibayar. Iya pamajikan. Sakil. Iya si Ija. Terkadangnya pamajikan euy bener Yo, mah. si Bu teh dibayar ku si Sakil. Sing teh ngomong nang Jakarta. Si Bu teh dibayar ku si Sakil. Heeh. Ek mitnah deui. Kerja sama. Sok, dengekeun sing ngobrol. Dasa saya nama meureun RT. Nya, kudu apal kena hukum meureun ya. Jeung jeung cubuk tebak teh. Orang mah percaya Katun bojo ieu. Gitu. Tapi memang sih kalau bahannya si Ijah mah rada ieu kan. Heeh. Kompor biasana. Oh, meledug atuh Kulit eta mana mah. ieu nu kieu. Iya kumaha ieu carita Ya berarti iya bener. Biang Kakak, aya saha budak saha? Budak urang Ti saha? anu bareto keur leutik cek maneh teh. Saha di Jakarta? Si Isabel. Heuh, tah ieu tah. Kok yang ngaranna jadi surti? Baheula mah ya aing mah nyaho ge si Isabel. Anu lakonan nongton nya. Anu ku si Sarkil dipangku si Rana Borokan di Gunung Laler. Ieu budak ieu. Oh iya, betul. Manya Itu jadi. gadis kieu. Ya keleutik mah di Gunung Laler si Rana dipoe ku si Sarkil. Heuh, tah ieu budak ieu. Bunya? Berarti ngira-ngira bungkul ya. Lah berarti bener barorokan. Oh ganti ngaran si surti. Ya lamun burieu teh sok ieu. Berarti yo. Budak ieu. Nanya budakna, bener kan budak itu? Neng, mau? Nya moal inget teh Oh, leutik-leutik. Nah, gelis aduh. Hanya deng. Jadi masih aya. Ya enak kumaha ya cai ya. Ieu jangan bohongan ieu. Kumaha ya teh. Iya deh, ulah ieu urang di kampung gosip. Kumaha lo banget gosip nih? Main cabok-cabok. Cik ieu teh kudu di rumah. Talanjangan. Ya kumaha ya. Talanjangan. Kumaha ya. Teh, ya kumaha ya. Ya orang mah ada keamanan. Inti nama orang minta hampura. Bisa gitu. Bisa gitu ya. Kurang kena beas. Kumaha ieu? Kurang kalah beas. Urang nyarahkeun ka Hansip jeung ka RT. Saya Ya. Bawa we ka ditu. beli beas. Ya, lumayan aya naon turunkeun we. Ayo bawa. Dia borok si aing. Ka mana? Yung udah. Bawa. Ulah ieu buka kudu. Jadi mak kesimpulan lagi di film kita. Jadi kesimpulan lagi di film kita.
Iya lah, Jangan sembarangan menuduh. jangan sembarangan menuduh intinya. Jadi sebelum orang tahu Tahu asal usul namanya, jadi ulah iya jadi apa? Poin-poin tertentu nanti jadi ulah nurutan di kampung gosip. Ulah nurutan di kampung gosip. Jadi kalaupun mau nuduh harus benar-benar akurat. Non salahnya di mana, ieu di mana baru dia kan semuanya gua ada hukumnya. Tapi jangan sangeunana. Intina ulah nurutan sifat ieu ya. Tak iya dari nyating nama jelema iya anggar kan nulis nama teh jelema eta tah. Tah sia Karena Yang RT gitu teh ya, kemarin bener. teh tas di Turki, nya jualan seblak. Jadi datang ke kampung teh ka dieu. Jadi datana gitu. Jadi boga mudah. Soalnya kan kaget, kemarin di Turkina Berarti- habis gempa. Jadi aya nama berarti ieu. oleh-oleh di sebelah dari Turki. Sebelum tahu faktanya mah mendingan jangan ini. Diklarifikasi dulu. Diam aja. Gitu. Ya. Oke, jangan lupa like, komen sama subscribe bisa kan? Oh iya, kenal subscribe ya kenal. gitu. Oh, kenalkan. Serti jadi di kalau dokumen teh kita jadi budak masih sakit. Jadi jangan harapan teh kayak boga ieu cerita-cerita nu kumaha ini orang setting jelema ieu nya. Katanya. Iya, iya, iya. Jangan lupa Jangan lupa like, Jangan comment, lupa komen, like, and subscribe-nya. subscribe-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.